Assalamualaikum tepang deui sareng simkuring Ujang Comro. Dinu danget ieu simkuring bade ngadongeng dongeng bahasa Sunda anu judulna Sasakala Pamanukan. Wilujeng ka pamiarsa didangukeun. Dongeng bahasa Sunda Sasakala Pamanukan. Zaman baheula di daerah basisir kaler Pulo Jawa aya karajaan anu katelahna Karajaan Pilangsari. Kahirupan rakyatna henteu ari lubak-libuk mah, tapi cukup henteu kakurangan wae. Jeung deui tara kadenge aya baramaen anu ngider kawas kiwari di Karajaan Pilangsari mah. Nyirikeun rakyatna getol di garawe. Boh patanina, boh pamayangna, kabeneran tanahna lendo. Jeung basisir kaler mah loba laukna deui. Karajaan Pilangsari boga raja anu wijaksana jeung pinter ngolah nagara. Raja Pilangsari kaagungan kembang nagara anu ngan hiji-hijina keur nincak rumaja nyaeta Milangsari. Milangsari katelah kageulisanana ku saeusi nagara. Malah akhirna mah kageulisanana teh sumebar ka nagara-nagara tatangga. Kageulisan Milangsari jadi sabiwir hiji. Loba anu panasaran siga kumaha ari Milangsari teh. Rabul ti suklakna ti siklukna hayang nyaho rupa kembang nagara Pilangsari. Anu geus nenjo rupana baralik ka nagarana bari jeung neundeun katineng. Dibarung ku pangarepan kauntun tipung katambang beas ngapimilik Milangsari. Ti harita rabul ka nagara Pilangsari anu rek ngalamar. Nu hayang dipulung minantu. Kitu deui anu ngajak bebesanan. Anu daratang taya nu lengoh. Kabeh angkari bungku kabawaan keur pameuli hate Milangsari. Nu daratang beuki loba. Aya anak raja, anak sudagar beunghar, anak bangsawan. Malah aya nu rek ngajenengkeun jadi ratu kadua oge alias dicandung. Raja bingung liwat saking. Nu hiji can dijawab, geus jebul deui nu hayang jadi minantu. Nu hayang jadi minantu can ditanya-tanya acan. Geus torojo anu ngajak bebesanan. Beuki lila kabingung raja beuki nambahan. Akhirna raja ngangkir patih jeung anakna Milangsari. Mamang, bet jadi kieu geuning. Kumaha pipetaeun urang? Lamun seug hiji dipilih nu sejena pasti arembekeun. Moal burung dirempug nagara urang teh. Cek rarasaan mah. Urang moal sanggup ngayonnanana damani sakitu lobana, mamang cing bere bongbolongan sugan aya anu hade. Jungjunan moal ngalalangkungan mamang mah. Nanging upami disuhunkeun kamandang mah mangga teh teuing. Kumaha upami diayakeun saembara. Walon patih. Raja ngahuleung. Heueuh dipikir-pikir mah halus oge mun diayakeun saembara. Anu daratang kabeh boga kasempetan anu sarua. Tah, ayeuna mah ama rek
nanya ka Nyai kumaha kira-kirana. Duh ama abdi mah mangga wae kumaha saena saur ama. Temal Milangsari. Tah geuning kitu mamang. Raja ngahuleng sajongjongan. Pok nyarita deui. Ayeuna mah pangbejakeun ka kabehanana sing saha anu kapilih manuk anu dibawana eta pisalakieun Milangsari. Ayeuna mah sina baralik bae. Teangan manuk anu alus saloba-lobana. Bere waktu saminggu. Engke kumpul deui di alun-alun nagara. Raja mere parentah ka patihna. Saminggu ti harita di alun-alun nagara Pilangsari geus pinuh ku kurung manuk. Malah tepi ka pendopo sagala eusina rupa-rupa manuk. Timimiti anu leutik saperti kolibri, nepi ka nu gede saperti hingkik. Sakumaha anu geus ditangtukeun Raja jeung Milangsari kaluar ti karaton. Muru ka alun-alun diiringkeun ku para pangagung nagara. Rek milih manuk anu dipikaresep ku Milangsari. Tinu mimiti diilikan terus nepi ka tengah diteuteup. Akhirna nepi ka tungtung disidik-sidik. Milangsari malikan deui ningalian, nyidik-nyidik mana manuk anu dipikaresep ku manehna. Nepi ka 3 balikan Milangsari masih keneh bingung. Nu milu saembara beuki teu geunah cicing. Sieun teu kapilih. Akhirna Milangsari nyarita yen manuk anu sakitu lobana teh taya nu kapilih. Nu milu saembara ngamuk asa diulinkeun. Nagara Pilangsari diburak-barik. Milangsari disesered, disedekeun tempat saembara paalus-alus manuk. Kiwari nalah pamanukan. Tempat nyedekeun putri Milangsari. Kiwari jadi kampung padek. Ari kerajaan Pilangsari tak aya tapakna. Ngan karingaran kampung Pilasari. Nurutkeun Babat Sumedang. Sajaman jeung Karajaan Sumedang di basisir kaler Pulo Jawa teh aya karajaan. Katelahna Karajaan Pamanukan jeung Karajaan Ciasem. Sakitu wae dongeng ti Sim Kuring Ujang Comro. Dongeng anu ngeunaan sasakala pamanukan anu nyaritakeun asal usul panamian satu tempat gitu, khususna nu aya di daerah Pulau Utara Jawa Barat. Mupami telepat mah daerah Pamanukan Subang gitu we nya. Kanggo kapamiarsa mugi kahibur sareng aya pengetahuan dinu ieu dongeng ti Sim Kuring. Hatur nuhun atos ngadangukeun. Wilujeng pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.